Tiris mangnya. Duruk wae gitu ya pos meh rada haneut. Sok atuh. Engke abi ngabeulem mang. Blog ah. Mang hajat. Naon sate jol kanu hajat? Eta geuning aya tumpeng. Pan urang keur munyung, mane wedalna. Ieu mah ditanya teh. Teuing atuh da ieu nu nyieun naskahna teu gablek pikiran we meureun. Mang apal nu keur viral ayeuna? Naon? Kasus korupsi deui lain. Lain, eta mah moal eureun-eureun. Ieu mah beda deui. Ayeuna teh keur usum si Bonge. Apal teu Mang si Bonge? Si Bonge. Nya, nepi ka loba pisan nu ngefans ka si eta. Urang ge sarua ngefans hayang panggih. Har. Atuh eta mah babaturan urang. Piraku si eta tenar kitu ayeuna. Ih, aslina Mang. Pokona mah unggal berita pasti ngabahas si Bonge. Asli maneh hayang panggih. Nya Mang hayang panggih atuh. Sing sungguh ieu mah. Komo si eta babaturan Mang mah wah pasti babari. Gatuh isuk dipanggihkeun nya. Eta si Bonge tah. Hei. Nalanyong we kehead. Nah, kieu Bonge teh bebentukana. Kang Caya Mang ah. Mang. Asa aya nu gogoroan tadinya. Aing dari tadi aku teh manggil sia tapi sianya meuni hare-hare. Alah, punten. Akang teh leres si Bonge anu nuju viral teh. Nyaeta bikin nuju nyalira, mangga we ari bade mah. Wah, aing nanya naon, jawabna naon si Vlog. Urang nanya maneh si Bonge lain. Atuh enjing sabtu mah. Bade tabu sabaraha tah? Abi siap-siap heula. Wah, nya, ieu mah Bongena Bonge budeg meni natural gitu. Mam teh si Bonge. Siap atuh, abi mah kontak we. Musingkeun jagunyuk. Oh, mangge bade ngiring. Saya tuh beh rame. Lain rame-rame belegog sia teh nyamung. Ane asal heuai we ngomong teh. Si Teteh. Abi mah anak semata wayang, pan mangge terang. Gusti, kaduhung aing ngagorowan. Nyahoki mah mending diledot we daripada digorowan mah. Mohon atuh mangga kasadayana ni balager ngarajak ameng. Mending kene ngimpi modal daripada ngobrol jeung si Eda mah. Sialna puguh ka harti. Ejig gue mana ngimpi modal.